tah gening bapakna ari kersama ngalengkah ka gunung. Alhamdulillah gening hahasilan oge. Nyamah kenging suluh lumayan suluh pangpung-pangpung wae ge. Nu penting mah pan aya aja ngahurungkeun seuneu. Ieu deui alhamdulillah. Asa sisinarieun hideng kieu ngadamel sapu geninganan. Nya padahal matos aya sabulanan mah teu ngagaduhan sapu nyere da meuni barala buruan teh. Da ari dipapaksa dipiwarang pangadamelkeun sok bisi pimatakeun da upami bade meser teu acan aya wae acisna. Parebutan jeung jajan budak tea geninganan. Ari hideng nyalira jiga kieu mah matak picarioseun. Bener teu? Tah geuning upami tos prak mah aya nu mantosan bujangna emak. Jadi tereh pan ngadamel sapuna. Da geuninganan pamajikan mah dibere salaki hideng siga kieu teh atoh moal aya nya. Komo deui lamun hideng sagala-galana milik eta mah. Jadikan pamajikan teh moal hayoh wae ambek-ambekan. Adem ayem rumah tangga teh siganana mah. Komo deui upami diparengan ku seueur acis tea mah.